batur meuli kulkas asup angin dikorok teh ku salaki teu beureum kal kagamar kulkas nyebret jelema teh sebal aing mah nyebret. Batur mawa motor munang nganyuk arek nganyuk rek kontankeun me keuna ieu batur nu gaya maneh nu galau da anu kudu panas mah knalpot lain ece cenah ceuk knalpot teh nan jadi ece nu ngebul loba nu stres mikiran batur sebal aing anu kitu teh da. Zikir dengan apa yang baik? Tang ieu leungeun ieu sabaraha kali dipake wiridan, sabaraha kali ieu leungeun dipake nyokot duit salaki keur mani. Salaki mani teh cokot. Ceuk salaki teh ieu duit ka mana? Oh teuing urang mah tita tadi di dapur. Padahal manehna nu nyokot duit teh. Sabaraha kali ieu leungeun dipake wiridan, sabaraha kali ieu leungeun dipake gapleh.